Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadithu hadiya asyara. Ariya hadis nu ka-11 ngalajengkeun hanca kitab Usfuriyah an Ja'far bin Muhammad an abihi. Katampi ieu hadis di Ja'far bin Muhammad, ieu katampi ti ramana. Wa an jaddihi sareng di eyangna Ja'far. Qala ngadawuh Ja'far, akhbaroni Aliyu. Parantos ngawartosan ka kaula Sayyidina Ali. Qala ngadawuh ya Ja'far, jaa Aliyu ila baitihi min indin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Parantos dongkap Sayyidina Ali ka bumina anu aya di gedengeun Kangjeng Nabi. Hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah, sehingga labat ya Sayyidina Ali ka bumina Fatimah putrana Rasulullah. Fara'aha qaidan, maka ninggal ya Sayyidina Ali ka Siti Fatimah anu nuju calik wa Salmanu al-Farisi sareng Salman al-Farisi baina yadaihi eta tetep payunana Siti Fatimah teh yan pusulah hasupan nuju nyulam ya Siti Fatimah kana benang wol. Wahya sareng ari ya Siti Fatimah teh tagzilu nuju ninun. Faqala laha maka cumario Sayyidina Ali, ya karimatan nisa, hai istri anu mulia, indaki sayun tatma'inna ba'laki. Nah aya cenah anjeun gaduh simpenan katuangan pikeun karabat anjeun, pikeun Salman maksada mah paparin susuguh ya Salman teh. Qalat maka cumarios ieu Siti Fatimah, wallahi ma indi syai'un, demi Allah cenah teu aya nanaon Kang di bumi teh. Walakin hadhihi sittatu darahima atani biha Salman gazaltu biha supan. Aya ge ieu cenah artos 6 dirham anu ieu artos teh pamaparin Salman karena abdi Siti Fatimah ninun kana benang wol ngada meraksukan atau napi ngada melwadah buruhna tah aya ge 6 dirham. Wa uridu an astariya ta'aman lil Hasani wal Husaini, tah cenah ieu artos teh aya maksad kaula teh ngagaleuh katuangan atau napi jajanan pikeun Hasan sareng Husain radhiyallahu anhuma. Faqala laha maka cumarios ya Sayyidina Ali ka Siti Fatimah, ya karimatan nisa, hai bojo anu mulia atau napi istri anu mulia, perempuan anu hebat. Hatiha fawadatha fi kaffaihi, jeung kadiekeun cenah pasikeun ka panangan kaula eta artos teh. Saur Sayyidina Ali, fa kharaja Ali karamallahu wajhah, terus Sayyidina Ali teh kaluar di bumina liyabta'a biha ta'aman pikeun ngagaleuh katuangan anu bade disuguhkeun teh atanapi katuangan pikeun Hasan jeung Husain. Faidan birajulin qaimin, nalika Sayyidina Ali rek meser katuangan pendak jeung hiji pameget anu nuju ngadeg nuju tatih. Wa huwa yaqulu eta pameget cumarios, man yuqbidullah al-wali al-wafa, Cenah menawi aya nu kersa ngahutangkeun ka Gusti Allah, maksudna menyedekahkeun
nyedekahkeun hartana alwali anu bakal jadi pitulung alwapa anu bakal matohan anu bakal nyaikeun padana terus ngecenah padana aliu panawalahu sitata darohima terus Sayyidina Ali ngadeketan eta pamegat terus masrahkeun eta Sayyidina Ali teh kanu 6 dirham teh anu rek dipeserkeun ka tuangan wa dakhala ila manzilihi Fatimata soprol yadaini tos dipaparinkeun teh disedekahkeun ka eta pamegat cenah nya Sayyidina Ali teh uih deui terus lebet ka bumi na Siti Fatimah bari jeung tanganna teh kosong. Falamma nadarat ilaihi Fatimah maka samangsa Fatimah ninggal bahwa Sayyidina Ali wangsul paro'athu farigol yadaini bakat pas ninggal kanu panangana Sayyidina Ali teu jungjang jinjing ka tuangan ya nangis atuh Sayyidina Fatimah teh Sayyidatina Fatimah teh atanapi sedih da berharap miser ka tuangan eta teh kanggo dipaparinkeun kanggo Hasan sareng Husain pilih hayang tuang. Faqala laha ya karimatan nisa. Nah terus cumarios ta Sayyidina Ali ka Siti Fatimah, hai istri anu mulya, ma yubkiki kunaon anjeun nangis. Faqalat maka cumarios Sayyidatina Fatimah yabna ammi Rasulullah, hei putra pamegat paman Rasulullah, mali araka farigal yadaini tepati-pati kaula teh ninggal anjeun cenah mata kaula sedih teh tina panangan anjeun teh teu bawa nanaon. Qala laha ya karimatan nisa maka nyarios Sayyidina Ali ka Siti Fatimah, wahai istri anu mulya, aqratu Allahu ta'ala kaula teh tos ngahutangkeun kana 6 dirham teh nyodakohkeun kana 6 dirham teh ka Gusti Allah ta'ala atanapi karana Allah ta'ala ka hiji jalmi. Qalat laqad waqabtu maka cumarios Siti Fatimah, laqad waqabtu muga-muga anjeun diberkahan ku Gusti Allah. Wa kharaja Ali yuridun Nabi alaihi salatu wassalam saparantos kitu kang Sayyidina Ali teh kaluar bumi rek madep mayun nepangan Kangjeng Nabi. Fa idzan bi arabiyam ahu naqatun yaquduha badi menuju ka Kangjeng Nabi nu aya di masjid. Sayyidina Ali tepang jeung hiji pameket orang Arab bari jeung eta pameket teh mawa onta yaquduha bari jeung nungtun eta kan ontana teh fadana minhu maka ngadeukeutan kami minhu ngadeukeutan eta orang Arab teh anu mawa onta teh Aliu ka Sayyidina Ali. Faqalat terus cumarios ya Abal Hasan, hei bapana Hasan, istara hadihin naqah nah anjeun rek meser ya onta miniti kaula, anjeun rek ngagaluh onta ti kaula ye dijual saur si arang Arab teh. Qala maka diwalar ku Sayyidina Ali, mama iya sayun, aduh hapunten kaula teu gaduh sapeser-peser acan. Qala maka nyarios eta rajul eta pamegat orang Arab teh, ana abiuka bitakhiri, kaula rek ngajual ka anjeun ieu onta teh kalawan ditakhirkeun dianjukeun. Qala fabikam saur Sayyidina Ali teh sabaraha eta pangosna onta teh. Qala maka diwalar bimiati dirhamin, ieu onta teh baiklah jual 100 dirham ka anjeun. Qala qad istaraitu maka saur Sayyidina Ali deuk atuh ka dieu rek dibeli ku kami ari di akhir ditakhirkeun mah diengkekeun artosna mah. Fa idza huwa arabi akhraja'ahu maka nalika Sayyidina Ali parantos narima onta nu dianjukeun teh dibeli 100 dirham, Sayyidina Ali tepang sareng orang Arab anu sanesna anu ngadatangan anjeunna. Qala maka nyarios eta orang Arab, tah geus ditungtun onta teh
di satu kesempatan satu tempat tepang jeung hiji orang Arab. Terus nyarios eta orang Arab nalika ningali Sayyidina Ali nyanak atau nungtun onta teh. Ya Abul Hasan, atabi'u hadin naqah. Hei Ali, hei Bapak Hasan, rek dijual eta onta teh? Qala na'am, laras cenah bade diical ya. Qala bikam, sabaraha pangaosna cek pemuda eta teh. Qala bisalasi mi'ati dirhamin. Ku Sayyidina Ali teh diical cenah, bioslah manawi kersa mah manawi pajeng mah rek dijual ieu onta teh 300 dirham. Padahal ngageuleuhna mah 100 teh ya gitu. Modalna mah 100 dijual 300. Qala maka ngucap eta lalaki orang Arab teh, istaraituha fanaghadahul arabiyu, dibeli tah ku kaula ieu onta. Terus ditungtun eta onta tehnya, terus dibeli teh dibawa dinon teh dibayar tah onta teh ku orang Arab teh bisalasi mi'ati dirhamin 300 dirham. Nyatu Sayyidina Ali teh alhamdulillah dianjuk 100 dirham dijual 300, nya boga bati atuh 200 dirham. Summa akhada bizama mi saterasna eta orang Arab teh nyokot kanu eta onta bari jeung dipasrahkeun ku Sayyidina Ali saparantos diartosan. Fa aqbala ila manzilati Fatimah, saparantos transaksi jual beli kitu Sayyidina Ali uih deui ka Siti Fatimah karorompokna. Falamma nadartu, maka nalika ningali Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah ka Sayyidina Ali, tabassamat maka senyum seuri bingah eta Siti Fatimah. Summa qala, teras nyarios eta Siti Fatimah, ma hadza ya Abul Hasan, naon ari ieu ya Abul Hasan? Qala maka nyarios saha aliu Sayyidina Ali, ya binta Rasulillah, hai putra Rasulullah, istaraitu naqatan bitakhiri bimi'ati dirhamin wa bi'tuha bisalasi mi'ati dirhamin naqadan. Kaula teh cenah tepang di hiji pameget orang Arab nangguhkeun ngajual onta bari jeung nangguhkeun bayaranana, dijual cenah onta teh 100. Alhamdulillah tepang jeung orang nusanes, orang Arab nusanes, hasil eta dijual beli teh jadi 300 bari jeung kontan. Qalat laqad waqafta, maka cumarios Sayyidatina Fatimah, anjeun teh ageng milik, anjeun teh pinu kaberkahan. Summa kharaja Aliyu karamallahi wajhah min indiha yuridu nabi alaihi salatu wassalamu, saterasna saparantos kitu Sayyidina Ali teh rencana bade nepangan teh ka Kangjeng Nabi. Falamma dakhala min babil masjid, samangsa asup tina pintu masjid, nadara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi ninggar rentang-rentang Sayyidina Ali bade nyumpingan anjeunna. Qatabas sama saterasna senyum Kangjeng Nabi. Falamma ata wasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, samangsa sumping Sayyidina Ali ka Kangjeng Nabi terus ngucapkeun salam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi, ya Abul Hasanu atukhbiruni au ukhbiruka. Saparantos calik Sayyidina Ali teh, hei Bapak Hasan, Sayyidina Ali maksud namanya, arek anjeun cenah ngabejakeun ka kami atawa kami nu bakal ngabejakeun ka anjeun berita gembira teh. Qala maka nyarios ta Sayyidina Ali, bal tukhbiruni anta ya Rasulullah, saya nama salira nu ngabaran kakak Kasim kuring teh, anta ya Rasulullah, hai anjeun ya Rasulullah. Faqala maka cumarios Rasulullah, ya Abul Hasan, hal ta'riful arabiyu, nah anjeun uninga saha orang Arab anu ba'akan naqah ngajual ka anjeun onta? Wal arabiyu alladzi istara minka, jeung orang Arab anu meuli onta anjeun. Faqala maka cumarios Sayyidina Allahu wa rasulu a'lamu, nya Allah sareng rasulna tunu uninga mah sim kuring mah teu uninga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tubalaka bahin ya aliyu bagja anjeun hai Sayyidina Ali alus pikeun anjeun hai Ali ataita qaradan lillah anjeun geus minjemkeun anjeun atas nama Allah sitata darahiman kana 6 dirham nyodakohkeun anjeun kanu 6 dirham fa'ataikallahu ta'ala ku Allah dibalas tah nu 6 dirham teh salasa mi'ati dirhamin ku 300 dirham badala kulli dirhamun khamsina dirhaman tina setiap hiji dirham ku Allah dibalas 50 dirham. Fal awalu maka ari jalmi nu kahiji anu nganjukeun anjeun onta teh eta teh Jabrailu malaikat Jabrail. Wal akhiru jeung bapak-bapak anu siga bapak-bapak anu sajena nu meuli onta ka anjeun teh Israfilu eta malaikat Israfil alaihi salam. Wa fi riwayatil awalu dina riwayat nu sajen mah al awalu kana Jabrailu ari pameget anu nganjukeun onta ka Sayyidina Ali teh Jabrail. Wal akhiru Mikailu jeung anu meulina mata malaikat Mikail. Intina setiap kasayan sedekah anggaplah ngahutangkeun urang ka Gusti Allah. Maksud ngahutangkeun teh jaga Allah bakal ngabalas. Maksimal jaga paling cepat di dunia akhirat bakal dibalas sagala sedekah anu dipaparinkeun ku urang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ieu kisah Sayyidina Ali tina 6 dirham anu disedekahkeun dibalas ku Allah ku 300 dirham. Mudah-mudahan urang tiasa nurut reujeng kana akhlak kana perbuatan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li walakum.